Hidup itu jangan menginginkan luar biasa. Salah, sebab timbul dari luar biasa akan menimbulkan kibir, takabur. Biasa-biasa bae sebab Kangjeng Nabi ge innama ana basyarum mislukum. Tetapi begitu diteliti eueuh jelema anu naik mi'raj, eueuh nu naik ma'rifatullah lamun teu boga pagawean luar biasa. Urang hayang luar biasa ulah tapi kudu boga pagawean lahir jeung batin luar biasa. Sebab kadituna diteruskeun kapan famangkana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih abada. Falyamal amalan shalihan berarti zahir, ulah isyraq berarti batin, kudu seiring, kudu ngabogaan pagawean zahir jeung batin anu luar biasa. Moal diisrokeun Kangjeng Nabi lamun teu luar biasa. Di antara umat Kangjeng Nabi aya nu boga pagawean luar biasa teu kudu jauh-jauh. Syekh Abdul Karim ti Mekah hiber ka Banten. Syekh Asnawi Caringin hiber ka Banten. Syekh Mansur Cikadueun hiber ka Banten. Haji Agus hiber ti nu Ngora ka nu Kolot. Mantap eta ge hiber kana naik Lexus. Jelema nu diangkat ku Gusti Allah tanpa luar biasa. Moal aya eta Ki Arwani hebat boga pagawean nu luar biasa. Abuya Cidahu hebat boga pagawean nu luar biasa. Eta Kiai Dimyati Kendal hebat boga pagawean luar biasa. Habib Lutfi Kuari istimewa jasa sebab naon seringnya nyaritakeun Ki Uci anu Ki anu berarti kan luar biasa. Akur asalnya ngabejaan bae ka Haji Agus bener, asalnya nelpon ka Haji Agus bener, ngan aya nu hiji teu bener rahasia tiluan we tamin. Nah ieu kan berarti kan luar biasa. Urang kuari lamun salat model kos kieu bae ye atuh moal naik-naik. Moal naik-naik contona Haji Pendi usolli fardal maghrib Allahu Akbar. Karonggoni di mana dilipet nanya si Idai si aja saja si Idai asana ngahiji budak tah wah isuk mal bisa ka kirim kajian kukumawi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Salat maghrib 4 rakaat atuh moal naik-naik kos kitu mah janu naik masa kumaha tadi fal ya'mal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih abada. Urang hayang luar biasa ulah tapi urang kudu boga pagawean luar biasa. Gancang bae Kiai hebat henteu lamun aya jelema bisa hiber teu hebat. Naon sababna? Aya nu bebeja ka Ibrahim bin Adham. Kiai lamun Kangjeng Nabi Isra Mi'raj pohara jasa di negeri Mekah ke negeri Palestina naik ke luhur 2 jam wakilah hanya 4 jam. Masya Allah hebat amat. Andai kata ayah umatna bisa hiber hebat tante Ibrahim bin Adam tuh hebat. Nu hebat mah lain kos gitu kok bisa teh hebat sih atuh jam manuk ge bisa hiber. Manuk ge bisa hiber teh hebat ditembak bisa. Bahkan ayah deui ulah-ulah wali boa-boa lain wali cek Ibrahim bin Adam naon tuh atuh setan mati masih ka maghrib sakiceup ti maghrib ka masih atuh sakiceup kapan setan mah apan ingkar ka Gusti Allah pan bisa hiber bae nu mantap kamari ge aya nu ngomong ka kula Kiai kok eta cadanya yang subur bisa hebat gitu pan elmuna kos kitu sih ai sia atuh jurig mah leuwih hebat Masya Allah mun dicaritakeun kehebatan jurig wah atuh hebat jasa ieu ge nu datang ka dieu buah campur jurig ulah dikira hebat lamun daya jelema bisa napak sancang Kiai eta Kiai Ibrahim hebat henteu henteu mun bisa di laut atuh henteu kunaon emang atuh lauk ge bisa di laut dicai ulah hese makhluk Allah bisa ulah hese henteu hebat henteu abdi mah singkat baik Kiai nu hebat manu tatadina Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadi. Assalamualaikum
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in asbat tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatid wabil khusus kakersana Gus Nuril oge ka Al Habib Abdur Razak oge ka Kiai Nunembe yakni Kiai Haji Asep Mubarak rerencangan simkuring waktu di Ciberem. Nuku simkuring dijelaskeun kamari insyaallah mubalegna lurah. Jadi horeng lurah pondok. Korina kepala desa duet datang ke kuari macet. Teu datang. Wallahu alam aya kepala desa di dieu nyogok meureun supaya eta kori ulah datang sebab engke lurah-lurah kasinggung. Lurah itu mah bisa maca Quran, ai lurah di urang mah bisa marabok. Jadi pan kasinggung asana camat ye anu ngajegal ye. Para kiai anu sanesna di dieu aya Kiai Haji Subandi, aya Kiai Haji Amir, aya Kiai Haji Fudoli, aya Kiai Haji Jamal, aya Kiai Haji Mami Cikupa tukang kenteng, Kiai Haji Agus Ali, Kiai nu sanesna Kiai Zainal Abidin, Bos Tipiko. Nu alhamdulillahirabbil alamin. Teu hilap aya Kiai Haji Supendi. Lamun hayang meuli karung karena lamun hayang meuli aspal aya deui hiji Kiai Haji Firdaus ka surga Firdaus can puguh ngadeukeutannya na we aya deui beusi deuk meuli beusi Haji Rosidi. Nu jelas alhamdulillahirabbil alamin dina wengi ieu urang
dikersakeun ku Gusti Allah tiasa kempal di dieu, lain undangan panitia, lain undangan kula, tapi undangan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun teu kasorot ku rahmat Kangjeng Nabi moal daek diuk peuting-peuting di dieu. Lantaran kamari ge wayah kieu dihareupeun TV. Tapi malam ieu mah disorot ku rahmat Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang kabehan bener-bener aya dina rahmat Allah. Di akhirat urang dihijikeun jeung nu boga rahmat di bawah bendera Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal tepi kata di simkuring sangat mengamati secara seksama. Nu alhamdulillah otak urang mun buatan Jepang moal mahi. Urayan ti mimiti Gus Nuril, Habib Rozak termasuk ketua panitia, tambah tadi Kiai Asep, jajak kula mah loba jasa teh mah ilmu. Hampir teu kawadahan lamun buatan Jepang. Tapi kulantaran buatan Gusti Allah asana can sakumaha ilmu nu asup teh aja kaluar deui. Asa can dieusian. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, simkuring mah doa. Lantaran jamna geus jam 12 kurang 20. Menunggu jam 12 siapkeun kantong nu mana tadi duit nu deuk disiapkeun jang masjid. Panitia geura siap-siap kotakna moal loba nu dibahas ku simkuring sebab sakadar ngumpulkeun jelema atau kukumpulan di dieu urang ieu keur ngabangun masjid. Kula nyaho warga Sukamantri geus siap aya nu 1 juta saurangna jang mayar motor tapi tamah nu jang ka masjid mah nu 10.000 nu geus teu kadeulean gambarna eta ge deres sugande ku 10.000 ka sorga. Amin di mana horeng. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Langit bumi katut eusina adalah ciptaan Gusti Allah. Di antara ciptaan Gusti Allah nu pangmulyana ialah manusia. Nu mantak manusia ciptaan Allah nu pangmulyana lantaran didukung ku dua kekuatan nu optimal. Nomor kahiji kekuatan jasmani, nomor kedua kekuatan ruhani. Nu boga dua kekuatan nu paling sempurna ti sekian manusia ti zaman Kangjeng Nabi Adam ialah jungjunan alam Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyata pangmulyana ialah saur anjeunna. Ana khiyarun min khiyarin min khiyarin. Simkuring teh pilihan tina pilihan tina pilihan. Tidak pilihan Gusti Allah jelas lantaran diangkat jadi nabi sekaligus diangkat jadi rasul. Diberi wahyu ku Gusti Allah.
Tapi Kangjeng Rasul dina Al-Quran ngabahasakeunana sederhana pisan. Kul innama ana basyarum mislukum. Simkuring mah jelas sarua manusia seperti aranjeun. Anjeun dahar simkuring dahar, anjeun nginum simkuring nginum, anjeun sare simkuring sare, anjeun jima simkuring jima, biasa akur jeung aranjeun ngan yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Dibere wahyu itah mangeranan teh hiji ka Gusti Allah, sampaikeun Muhammad ka seluruh manusia bahwa pangeran teh ilahukum ilahu wahid. 14 abad anu silam Kangjeng Nabi nyampaikeun ka umat, dilanjutkeun ku para sahabat tabi'in, asbat tabi'in, aulia Allah, datang ka Kiai Asep tadi ngajelaskeun akhlak nu sakitu pohara. Jilah Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi teh dipilih ku Gusti Allah, memang geus direncanakeun lantaran Kangjeng Nabi mah maksum teu katempelan ku dosa sabakatul hiber-hiber aja. Etalah nu titah dituturkeun ku urang sebagai umatna, sarua ulah katempelan ku dosa sabakatul hiber-hiber aja. Ditaluturkeun ku para sahabat, ditaluturkeun ku para tabi'in, ditaluturkeun ku para aulia Allah, dituturkeun ku ari ku Kiai Golkar. Alhamdulillah Nabi kakatuhu, Golkar kakenca. Kangjeng Nabi mah tilok aya di handapeun tangkal caringin nya nama. Kunaon ai kiai di dieu mana kiai nanya. Mau disebutkan isi. Tuh. Gancang bae Kangjeng Nabi teh rindu jasa ka Gusti Allah. Nu mantak rindu Kangjeng Nabi teh lantaran dikiriman bae wahyu. Di mana butuh jol wahyu melalui malaikat Jibril, asal butuh jol malaikat Jibril mawa wahyu. Geus luar biasa wahyu. Ku Kangjeng Nabi teh dirasakeun, disampaikan ai jeung nu mere wahyu na can kapanggih. Rindu Kangjeng Nabi teh. Urang lamun dikiriman bae cucur ku kabogoh urang, cucur deui atau kueh cincin deui, tetep bae kueh cincin teh dideuleu, diteneng-teneng, dideuleu ai can kapanggih jeung nu nyeuna mah cucur tinggal cucur. Tetep bae rindu ka sarwiti. Lamun urang nyaritakeun rindu ketika jauh, rinduna luar biasa. Makin deket jeung sarwiti makin menjadi-jadi rinduna. Nu paling rindu menjadi-jadi ketika aya sapager doang, urang di jero, sarwiti aya di luar. Masya Allah, eta mah paeh ge hampir. Rindu menjadi-jadi teh kos kitu, tanyakeun ge. Karusdi coba ge. Duh, di mana-mana nyananya aya di belah dia, urang di dia, aya tembok. Ngaji mah ngaji bae nu didengikeun soranyana. Aya sarwitinya, aya sarwiti. Duh, Masya Allah. SMS-na geus loba jasa ieu. Kangjeng Nabi rindu ka Gusti Allah. Yang celing hati teh hayang kapagih kikirimanana bagus loba. Oh, cek Gusti Allah Jibril jemput hamba kaula nu ngaran Muhammad, rindueun ka kaula. Mangga cek malaikat Jibril. Tuh di Masjidil Haram bawa ka dieu ka Sidratil Muntaha. Mangga. Ku abdi bae diakep, ulah diakep, cokot kendaraan buruk bawa ti sorga. Ai kitu eta kendaraan buruk bisa dibawa ka bisa.
engkena jangsa loba keneh buruk di surga jang panitia Rajab mun teu korupsi jang pacamat jang padan ramil kapolsek puat-puateun habek ka buruk kulantaran buruk mah cepet nyana kurang nyekelan raga kapolsek mungsrut ragag ti buruk lantaran nabeuh priwit tak kenceng teuing camat ragag lurah mah hepe gepeng iya buruk mah cepet teuing teu kaudag Masya Allah aya panitia Rajab gitu cekelan menyekelan nya geus puluntang pulanting nya gitu ngan teu datang tetep teu datang ka sorga naik buruk sebab biasana nya nama naik mio nang ridit ai buruk mah kudu ditumpakanana ku ahli Allah ari ieu nu area di dieu cek Ki Asep ge tadi kiceupna kiceup kredit pasti di akhirat mun ieu ditumpakeun ka buruk ragag dijamin beungeut kieu mah ragag amin cak aji mah min aing ragag moal ye gancang dibawa buruk bersihan heula jang contoheun urang besi deuk naik buruk bersihan heula taekeun Jibril geus peuting ngajina ye 10 menit deui berangkat set datanglah ke Masjidil Aqsa di Masjidil Aqsa taekeun ke Sidratil Muntaha di Sidratil Muntaha terus naik wah cek malaikat Jibril kuring mah dugi ka dieu Muhammad teu bisa naik ka mustawa ismanya kita tadi nage milu henteu lain wilayah Sukamantri masa kikieuna deuk diperebutkeun ku opatan tapi kuring nyaho pasti nu menangna sim kuring demi Allah nyaho hiji rame jasa tadi kuring ngobrol jeung kapolsek harti kusim kuring di ditu aya anu ribut gara-gara bendera disoekeun cak kapolsek kenapa nyobekin bendera aja kok ribut kalau disobekin bendera kok ribut kenapa iman disobek nggak pernah ribut hebat ya kapolsek urang Masya Allah karim tersangka asana iya ditumpakeun ka buruk naik deui ngan can tentu ai datang mah aduh ngan lumayan we 2 kali naik buruk tanyana sugan we datang ke pertengahan jahanam mah maksudna di dinya istirahatkeun heula tapi istimewa kapolsek kulit mah selalu menyimak hebat bahasana Masya Allah hiji nomor kedua alhamdulillah Kiai lapor kepada Pak Kiai wow tuh lapor bahaya sih Kiai di Masjid Al-Muhajirin selesai Pak Kiai gontok-gontokan antara ahli sunnah dan Muhammadiyah saya selesaikan kenapa kamu ribut kitabnya sama Al-Quran hadisnya sama Bukhari Muslim kita ngenabi ke Muhammad kemudian Tuhannya Allah kenapa mesti ribut selesai alhamdulillah pasti nu nyogok pasti tama selesai tama urusanana naik deui ta ka buruknya sugan bae datang ka 3 perapat mah di dinya tah tunda deui ku buruk nyaho datang nyaho moal aja teh diawali ku surat Al-Isra Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa tujuanana linuriyahu min ayatina Allah rek ningalikeun ayat-ayat Allah diakhiri ku surat An-Najmi wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yamtiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu syadidul quwa al-ayah
datanglah ke ayat ieu tah kuring barang neuleuh tadi oh iya ayatna laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Kangjeng Nabi berangkat melalui buruk dipanggil ku Gusti Allah ja urang ai hayang-hayangan moal bisa kuari urang nyeun proposal ka Gusti hayang diberangkatkeun ulah ka Baitul Maqdis ulah heulanan ieu mah ieu ka Madinah bae. Oh, 12 tahun keburu modar. Jamaah Bang Haji Yasin anu dek berangkat jeung kula Masya Allah nu geus paeh 5 geus paeh 5 teu bisa berangkat hese lamun lain panggilan Allah ieu ka dieu ieu ka dieu lain semata-mata nang urang panggilan Allah dek dieusian ceuli ku hikmat-hikmat dek dieusian mata ku hikmat-hikmat dek dieusian sungut ku cau-cau aya teu kabagian. Tapi nu paling istimewa Gusti Allah teh ngamimitian ayatna eta ku bintang. Wan najmi idza hawa. Demi bintang ketika terbenam teka tingali ku lubuk panon teka deuleuh ku mata tapi kok dipake ku Gusti Allah sumpah teh sembarangan Gusti Allah teh dina Al-Qur'an make sumpah wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa lantaran deuk nyaritakeun kaistimewaan Kangjeng Nabi make sumpahna ge wan najmi demi bintang nu kadeuleuh ku urang bintang teh laleutik kok pake sumpah sih ku Gusti Allah ternyata begitu ku urang dikaji dina ilmu falak ahli astronomi mendeteksi ternyata bintang jumlahna aya 30 miliar eta teh kakarak di galaksi urang Bima Sakti sedangkan jumlah galaksi aya 500.000 galaksi bintang anu terdekat jeung bumi eta jarakna adalah 4 tahun cahaya sekitar 23 triliun mil saluhureun eta aya bintang ngaranna bintang Arcturus saluhureun eta aya bintang-bintang mega eta bintang teh kira-kira 14 tahun cahaya kemudian aya bintang deui nu 50 tahun cahaya aya anu 100 tahun cahaya urang geus jelas nyaho aya bintang Andromeda eta adalah 1 juta cahaya masih keneh loba keneh bintang oh horenganan iyalah nu bakal dilalui ku Kangjeng Nabi teh mantap Kangjeng Nabi dibahasakeun dina eta Al-Qur'an wan najmi mun tadi dibahasakeun demi bintang lantaran bintang eta nuduhkeun tidak Kangjeng Nabi leuwih tibatan bintang nuduhkeunana nu mantak wan najmi idza hawa demi Kangjeng Nabi nulir teu beda seperti bintang idza hawa di mana-mana lenyap tina pangdeuleuh panon naik dibawa ku Kangjeng malaikat Jibril menghadap Gusti Allah jeung sopralna sanajan diperdebatkeun nu jelas Kangjeng Nabi teh naik ka Sidratil Muntaha tidinya lah Kangjeng Nabi istimewa dibandingkeun jeung planet-planet anu lain teh nanaonan jeung kautamaan Kangjeng Nabi eta kakarak jarakna hungkul lamun urang nyaritakeun kekuatan cahaya bintang teh aya anu 23 kali lipeteun bumi lipeteun matahari aya anu 30 lipeteun cahaya matahari aya anu 100 kali lipeteun cahaya matahari kekuatan panasna bahkan aya nu 500.000 kali lipat kekuatan cahaya panon poe koreng teu sambarangan Gusti Allah dina Al-Qur'an wan najmi idza hawa demi Kangjeng Nabi nulir teu beda jeung bintang
anu nuduhkeun ka umat karasa ku urang pituduhna malam ieu geus dicaritakeun ti awal tepi ka akhir. Luar biasa Kangjeng Nabi teh, mantak maudallah sahibukum mamagawat teh sasar teu kaliru Kangjeng Nabi teh. Da Kangjeng Nabi mah wa ma yantiqu anil hawa teu pernah nyarita timbul tina hawa nafsu, in huwa illa wahyun yuha, kecuali wahyu. Kangjeng Nabi ditahekeun teh sakumaha tadi linuriyahu min ayatina, bukti henteu nyata. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, Kangjeng ningali kana ayat-ayat kebesaran Gusti Allah. Kunaon eta? Ku beningna hati. Lain Kangjeng Nabi bae. Umatna di mana bening bisa ningali ka Gusti Allah ku mata hate, di akhirat bisa ningali ka Gusti Allah ku mata ieu. Lamun para aulia Allah geus deuleu ka Gusti Allah kana kebesaran Gusti Allah ku mata hate, lantaran beningna hate. Deuleu sakumaha Kangjeng Nabi. Nah, Kangjeng Nabi teh timimiti berangkat Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, ti Masjidil Aqsa naik ka luhur ka Sidratil Muntaha. Dedeleuan Kangjeng Nabi sebagai ayat-ayat Gusti Allah anu luar biasa geus didardirkeun ku Imam Dardir. Di Bukhari geus nyata, di Muslim geus nyata. Uraian ulama ngajelaskeun uraian ucapan Kangjeng Nabi jelas. Ngan aya hiji beja geus peuting ieu mah ye nu sok dicaritakeun ku Sayyidina Ali. Wa qala Aliun radhiyallahu an karramallahu wajhah. Cek Sayyidina Ali, dakhaltu ala nabi ana wa Fatimatu, simkuring lebet ka Kangjeng Nabi sareng garwa simkuring Siti Fatimah putri Kangjeng Rasul. Barang lebet ka Kangjeng Rasul, Masya Allah. Kapenda Kangjeng Rasul teh yabki bukaan sedidan. Keur nangis, pohara nangisna. Pohara fakultu cek Sayyidina Ali. Fidaka abi wa ummi ya Rasulullah. Mayubkika. Naon anu nganangiskeun ka tua? Qala saur Kangjeng Nabi, ya Ali, Lailatan usriya bi, ketika peuting diisrokeun simkuring, raaitu nisaa ummati yu'adzabna adzaban syadidan. Simkuring ningali ternyata horenganan nu loba disiksa di neraka jahanam teh awewe umat kula. Na iyalah laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Kangjeng Nabi ditinggalikeun berbagai ayat-ayat Gusti, di antarana Kangjeng Nabi dideleukeun ka sorga, bahkan Kangjeng Nabi ngalengkah ka sorga. Ditinggalikeun ka neraka, bahkan Kangjeng Nabi aya cicing di tengah neraka. Ningalian saha ieu nu panglobana ahli neraka? Ya Allah ya Rabbi, horenganan sarwiti. Ambalayah di neraka awewe malulu Gusti. Allah nu agung. Cek rusiah deh naing teh jadi awewe can puguh tekan nerakanya lagi. Awas ya, tas awewe lalaki ya, awewe heula. Ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bi sya'riha. Simkuring teh ningali awewe digantung rambutna di neraka. Ya geli di maguha ngagolak embun-embunanan. Nek teh cari kumaha cek Kangjeng Nabi. Wa raaitu imra'atan mu'allaqatan bilisaniha wal hamim yusabbu ala halqiha. Belah dia aya awewe deui digantung letahna. Sementara cai panas dikucurkeun kana lak-lakanana. Dek teu kumaha cerikna. Wa raaitu imra'atan yusaddu rijlaha ila zadiha wa yadaha ila nasyatiha. Aya awewe anu digantung di talian di bagudet, sukuna datang ka susunat, leungeunna datang ka embun-embunanana. Wal malaikatu yadribuna ra'saha,
sementara malaikat nenggelan sirahna di maqami aminan nar maka pentungan tina seuneu deuk kumaha teh ceurik na Ali wa raaitu imra'atan wajhuha wajhu khinzir wa badanuha badanu himar aya awewe deui aneh ari beungeut na ieu beungeut babi ari awakna awak himar dek kumaha teh carikna terakhir wa raaitu imra'atan ala suratil kalbi awewe rupana kos anjing bae kos anjing kumaha teu cerikna Ali taqamat Fatimah tu Siti Fatimah nangtung kemudian Siti Fatimah teh naros ka Kangjeng Rasul ma amaluna dupi amal naon eta awewe sehingga yu'adzabna bi'adzabin syadid disiksa anu pohara jasa ya Rasulullah saur Kangjeng Rasulullah amal mu'allaqatu bisyariha fa innaha kanat la tughatti sya'raha minar rijal awewe anu digantung buukna kemudian dihandapna digarang make seuneu ieu otakna embun-embunana ngagolak seuneu eta adalah umat simkuring awewe anu buukna rurundayan di hareupeun salaki di hareupeun lalaki mana bae nu lain mahram pan kuari deuleu dari itu diharap isuk-isuk jam 7 pan kolot ge kararieu bae neuleukeuh itu mah buukna mantep tuh weh mantep jasa itu mah putih deui urang mana itu wah Lampung gede adat ieu mah ye ai itu nu ngarundai itu hideung Brebes coba bayangkan ku Kangjeng Nabi geus kadeuleu wala qad ra'ah min ayati rabbil qad ra'a min ayati rabbihil kubra masyaallah ari eta nu digantung lisana ya Rasulullah wa amal mu'allaqatu bilisaniha anapon cak Kangjeng Rasul awewe anu digantung lisana kemudian lak-lakana dicician ku cai panas fa innaha kanat tu'zi zaujaha eta mah awewe anu sok nganyerikeun lisana ka salakina asal salakina tas ngariung bae haju bae tas di mana peuting-peuting keloloyogan malulu batur ge bali sapira mau berkat doang kokoprak beak 12 moal dibejakeun aya jelemana di dieu coba eta awewe nu kos kitu cilaka 12 asal boga duit diusapan salaki asal teu boga duit balik ka ditu gedean kanjut bae ngojek ku ngojek na teu meunang duit bae mabur cek salaki heuk bae mun sugi aing nyandung ye sebenarnya mah ngancamna kana nyandung ieu ge nu ngaharewas panitia masjid geus etilu ye kiai kawinkeun atuh emang kunaon nu di imah galak ya Allah cilaka ya si gade ai eta anu digantung susuna wa amal mu'allaqatu ala sadiha anapun awewe anu digantung susuna fa innaha kanat tu'zi farasa zaujiha eta mah di mana-mana salakina eueuh nyana siapeun didayung ku tatanggana mempersilahkan kanu sejen bahkan masang tarifnya masang tarif tukang ojek cukup 10.000 utang supir angkot 15.000 ya Allah tukang kenteng 50.000 Kiai emang aya di Cilongok aya kula nyaho jasa nu pasang tarif itu nyaho emang Kiai pernah ditawaran aing siap dulu bajasa di dia tah di Kebon Kalapa Masya Allah pohara jasa itu Pak Kapolseknya sering ngider maksudnya neangan kan ge
geus teu pareres ya. Lah ulah sok bos sombong atuh pan di deuleu di ditu yang subur ge kos kitu. Atuh silut pi ge pan kos kitu. Atuh meureun nu dariuk dieu ge asana atuh lah. Ngan teu kanyahoan we. Mudah-mudahan udah diuk dieu mah teu amin ya rabbal. Ngan hayang doang. Kakarak endek doang. Mudah-mudahan ulah jadi. Lamun kukula dibukakeun bukuna di Pemda lillahi ta'ala nya. Nyaho kula. Oh sombong kiai sekali-sekali memang sombong kula. Nyaho kula mah lain lalagaan mun kuari bupatihna hadir Bupati Zaki dek dibejakeun ku kula. Dek dibejakeun. Emang bupatina moal marah. Moal janyaho kula ge kartuna. Moal be pokona mah. Nyaho. Lurah nyaho sakabupaten Tangerang nyaho lurah nu mabok nu judi nu zina lillahi ta'ala nyaho. Lillahi ta'ala nyaho. Orang Pemda mun dibukaan bukuna tek urang mana-manana ge nyaho jasa. Lah sombong. Ya emang ku sombong kitu nyaho. Ieu mah deuk nyaho bae min. Deuk nyaho bae. Wah cenah disumpah atuh wani jasa ieu keur miroj pan. Je emang kumaha gitu. Lalakuan mantak bupati teu wanian ge ka dieu. Tadina mah ieu tren awal jang haul. Ieu tren awal sebenarnya mah ieu. Kukula sebenarnya deuk diangkat ieu bupati ieu. Ya Allah ya Rabbi teu hadir awas ya Jaki. Waing kapanggih awas. Awas dek dinaon moal dinanaon. Nyana geus mere rekomendasi untuk pemindahan gardu. Kulima endek nanya ka bupati teh dek kieu doang, Pak Jaki. Kok enggak tajam seperti bapaknya sih? Dulu bapaknya saya usul 1 hari besok dibongkar. Ini sebulan. Kok belum dibongkar? Apakah Pak Jakinya yang saya bongkar? Sembarangan cereki. Emang aing masuk sembarangan. Oh masalah Pak Camat ge geus nanda tangan. Pak Kapolsek geus siap mengamankan. Pak Dan Ramil sarua. Pokoknya nyaho pindah bae lah. Tadi geus cek Ki Asep. Hayang nu biasa, hayang nu luar biasa. Ya kan? Kula lamun inget kitu inget ka bahasa wali. Hidup itu jangan menginginkan luar biasa. Salah, sebab timbul dari luar biasa akan menimbulkan kibir, takabur. Biasa-biasa bae sebab Kangjeng Nabi ge innama ana basyarum mislukum. Tetapi begitu diteliti eueuh jelema anu naik mi'raj, eueuh nu naik ma'rifatullah lamun teu boga pagawean luar biasa. Urang hayang luar biasa ulah tapi kudu boga pagawean lahir jeung batin luar biasa. Sebab kadituna ge kadituna diteruskeun kapan famangkana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih abada. Falyamal amalan shalihan berarti zahir. Ulah isyraq berarti batin. Kudu seiring, kudu ngabogaan pagawean zahir jeung batin anu luar biasa. Moal diisrokeun Kangjeng Nabi lamun teu luar biasa. Di antara umat Kangjeng Nabi aya nu boga pagawean luar biasa teu kudu jauh-jauh. Syekh Abdul Karim ti Mekah Hiber ka Banten. Syekh Asnawi Caringin Hiber ka Banten. Syekh Mansur Cikadueun Hiber ka Banten. Haji Agus Hiber ti Nungora ka nu kolot. Mantep eta ge Hiber kana naik Lexus. Eueuh jelema nu diangkat ku Gusti Allah tanpa luar biasa. Moal aya eta Ki Arwani hebat boga pagawean nu luar biasa. Abuya Cidahu hebat boga pagawean nu luar biasa. Eta Kiai Dimyati Kendal hebat boga pagawean luar biasa. Habib Lutfi Kuari istimewa jasa sebab naon seringnya nyaritakeun Ki Uci anu Ki anu berarti kan luar biasa. Heuh akur asalnya ngabejaan bae ka Haji Agus bener, asalnya nelpon ka Haji Agus bener, ngan aya nu hiji teu bener rahasia tiluan we tamin.
Nah iya kan berarti kan luar biasa. Urang kuari lamun sholat model kos kieu bae atau moal naik-naik. Moal naik-naik contohna Haji Pendi. Usolli fardal maghrib Allahu akbar. Karonggoni di mana dilipat nanya. Si Idai si aja saja si Idai. Asana ngahiji budak tah. Wah, isuk mal bisa ka kirim kajian kuku mah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahu akbar. Salat maghrib 4 rakaat. Atuh moal naik-naik. Kos kitu mah janu naik masa kumaha tadi. Fal ya'mal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih abada. Urang hayang luar biasa ulah tapi urang kudu boga pagawean luar biasa. Gancang bae. Kiai hebat henteu lamun aya jelema bisa hiber teu hebat. Naon sababna? Aya nu bebeja ka Ibrahim bin Adham. Kiai lamun Kangjeng Nabi Isra Mi'raj pohara jasa di negeri Mekah ke negeri Palestina naik ka luhur 2 jam, wakilah hanya 4 jam. Masya Allah hebat amat. Andai kata ayah umatna bisa hiber hebat tante. Ibrahim bin Adam tuh hebat. Nu hebat mah lain kos gitu. Kok bisa teh hebat sih? Atuh jam manuk gak bisa hiber. Manuk gak bisa hiber dia teh hebat. Ditembak bisa. Bahkan ayah deui ulah-ulah wali, bawa-bawa lain wali cek Ibrahim bin Adam. Naon tuh? Atuh setan mati masih ka magrib sakiceuk. Di maghrib ka masjid atuh sakiceup kapan setan mah apan ingkar ka Gusti Allah pan bisa hiber bae mantap kamari ge aya nu ngomong ka kula Kiai kok eta cadanya yang subur bisa hebat gitu pan elmuna kos kitu sih ai sia atuh jurig mah leuwih hebat Masya Allah mun dicaritakeun kehebatan jurig wah atuh hebat jasa ieu ge nu datang ka dieu buah campur jurig ulah dikira hebat Ji lamun daya jelema bisa napak sancang Kiai eta Kiai Ibrahim hebat henteu henteu mun bisa di laut atuh henteu kunaon emang atuh lauk ge bisa di laut dicai ulah heses makhluk Allah bisa ulah heses henteu hebat henteu abdi mah singkat baik Kiai nu hebat kumaha nu hebat mah nu tatadina mabok barang rajaban eureun mabokna nu tatadina judi barang balik rajaban eureun judina nu tatadina maksiat barang balik rajaban eureun maksiatna kasih kasorot ku sinar Kangjeng Nabi nu paling istimewa mah jelema nu daek berkorban luar biasa tanpa hayang luar biasa di antarana mengorbankan hartana hayang mardotillah teu hayang hebat ieulah jelema nu luar biasa dibandingkan jeung jelema nu bisa hiber hebatan keneh jelema nu boga harta nganapakakeun hartana tanpa hayang luar biasa tapi sebenarnya luar biasa ai Kiai kos kitu lamun urang nyandung hayang luar biasa silaka tapi lamun urang disandungkeun ku pamajikanana luar biasa hebat tamakos kitu mah boho tungguan ku urang tah pamajikan anu ngizinan datang ka kiamat sugro malaya teh kalau nyaritakeun di bulak-balik bae tadi dinya tah mun urang keur acara kewalian boh hebat aya anu wiridan bae jelema teh dicarekan ku guruna tolol sia hayang luar biasa goblok sia aing mah teu nitah kitu jaka sia salah aya jelema nu puasa bae teu dahar-dahar tampilingan ku guruna goblok sia puasa bae hayang luar biasa sia di hareupeun jelema hebat kan tolol sia zikir bae tapi hayang luar biasa ulah hayang luar biasa walaupun boga pagawean luar biasa beuh lamun urang ningali dina kitab kitu kawalian hebat lamun urang hayang luar biasa cilaka tapi kudu boga pagawean luar biasa. Nah ilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah lamun tadi ditingali ku urang perjalanan Kangjeng Nabi melewati bintang sehingga Kangjeng Nabi disarupakeun kana bintang mun kula nyaritakeun nu sabenerna nu dipake sumpah ku Gusti Allah wan najmi idza hawa panjang
Ieu mah mudah-mudahan urang kabehan dina malam ieu ku kumpulan ngagungkeun ka Kangjeng Nabi, mudah-mudahan kasinaran ku Kangjeng Nabi, karahmatan ku Kangjeng Nabi, kakucuran ku Kangjeng Nabi, sehingga tadi teh urang jadi jelema nu luar biasa, nu pejabat nata tadina can adil supaya bisa jadi adil, anu kiai can bisa ibadah mantap supaya bisa ibadah mantap, urang kabehan nu tadina maksiat supaya eureun maksiatna jadi taat, alhasil bisa membalikan fakta tina salah kana bener. Etalah jelema nu luar biasa tanpa hayang luar biasa. Kangjeng Nabi man ahya awala lailatin min Rajab ahyallahu qalbahu idza matatil qulub, saha jelema nu ngahirup-hirup awal bulan Rajab maka ku Gusti Allah bakal dihirupkeun hatena di saat batur pararae hatena. Tadi hate teh aya nu hirup aya nu pae, hirup hate caat pae hate poe. Dai hirup mah hate teh ka adi bager bae, ka lanceuk bager, ka uwa ka mamang eta ngaranna cang hate. Neule anu ceuri ku urang digerokeun ka dieu ya kunaon ceuri ulah yang jajan ieu eta budak leutik ieu cukup ku 1000 2000 aya deui lurana kolotan ngalamun bae sia kunaon ngalamun bae hayang kawin dikawinkeun wae sia eta cang hate nu kitu ngaranna lain kieu sia kunaon teh ngalamun bae ku hayang kawin sia geus usahakeun cah Encah, kalau saja yang kawin tolong si siamat. Goblok usaha heula tuh. Ulah ka hayang kawin. Pan eta datang ka imah nanya kieu, aing lain dibere jalan, kadanan bere anak mah. Ngan dicarekan. Nya ngadoakeun teu bagus teh. Tek paeh ka Pak Haji. Wae kate mah je doana gitu bagus dan dibatur. Ya eta doa. Jadi cang hate mengenai dagang. Modal leutik ai cang hate mah aing boga modal 100.000 dagang naon ieu coba ieu dagang bari seuri nya nana geus cokot tai sumur bulan teu neun dihareup mareuli jelema tina 100.000 jadi 200.000 isukna rada diuyahan teh terus dagang ditu gagedean eta cang hate karana ai cepet hate mah boga duit 10 juta atawa 100 juta aing dagang naon ieu dagang endog ceknya nanti tuh besi tabrakan ajur kabeh asana rugi cenah ceknya aing ye tuh dagang piring gitu kene kumaha nya si dagang-dagang poe kate tapi nu kitu karena ta dagang we hese dagang we hese tak bae dek kawin ge manihara rese ya poe kate ngaranna batur geus gawin deui aya aing padahal ieu teh lobaan awewe tapi eta aya lalaki nu puyang neangan dikang goblok poe kate teh nu kitu ngaranna ai aki-aki kawin deui nyandung ai nyana encan deui eta teh lain masalah laku teu lakuna poe kate awewe ge kitu kene batur geus kawin deui nyana encan kene poe katena coba lamun cang masalah lalaki hehe salah lagi hehe, dah curi bae, ternyata ngaranna cang hate, menang 2 bulan, bawa ka grogol, tuh. Wah hehe bae mas. Dah sahaja lemah nu ngahirup-hirup awal bulan Rajab, kucara kumaha ngahirup-hirup teh, kucara tobat ka Gusti Allah, lobakeun maca sholawat, malam Senin teh eta. Atawa salat sunah mutlak, salat hajat sare heula tuh, salat tahajud, maca Quran silakeun nu bagus mah ulah sare ta sapenting eta mah. Sapoe teh malam Senin mah ulah sare geus pokona mah setel TV nonton bola geus. Tarolo eta goblok. Ingat ke pae aki-aki nonton bola tolong, masya Allah, masya Allah. Ayana ngeus bau kuburan malah waktu itu nanaona dibebenjokeun ku juri ku setan urang teh maning maca Quran maca sholawat jangan teu nya hokot kitu ge
Masalahnya ona tambah rupek malah mah tuh mendingannya malam Senin siap sajadah hamparkeun urang langsung bebersih cekelan tasbih langsung tungkul udang subuh. Masya Allah saya urang gitu naon ngaranna laksanakeun ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaum nunggu salat malayana lain lalagan cak Kangjeng Nabi man ahya sahaja lepan ngahirup-hirup tafsiran ayat loba bil amalus sholih di antarana ku amal soleh. Amal soleh maca Quran, maca sholawat, zikir, sholat ngan hari sholat rogoibah dilaksanakan ba'da maghrib sampai isya 20 rakaat ulang bid'ah sama kos kituna atau ku pepencit khusus dipencit jam malam bulan Rajab aya di Arab mah di ditu ulah kecuali awabin biasa itu mah masalah ngan ngahajakeun sholat rogoib mah ulah bid'ah kos kituna mun aya di lembur urang digenggeurkeun ulangan urang mah ulah milu lantaran ayat khusus namun orang ngaguguru tasawuf guru torikoh ayat khusus sholat malam nisfu saban ayat sholat khususiyat malam hiji Rajab ayat sholat khusus ngan eta teh menang dibejakeun ieu mah keur dongeng bae urang macan datang kadinya ulah milu ulah bae geus sebab urang mah kakarak ge ngalaksanakeun syariat ngatur kos kitu teh bid'ah tuh lah gitu nya geus beurangna urang puasa pentingna urang hirup-hirup ku ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala puasana pohara jasa ganjaranna Kangjeng Nabi faman shoma minhu yauman imanan wa ihtisaban tawjaba alaihi ridwanallahil akbar sajelema nu puasa sapoe bae iman wa ihtisaban percaya jeung karena Allah ulah aya unsur-unsur naon eta boga ganjaranana Allah ngamistikeun merek ribu ka eta jelema nu puasa. Jadi urang menang karidhoan pak ieu urang ngaji ge hayang menang ridho Allah. Salat hayang menang ridho Allah, maca Quran hayang menang ridho Allah. Sebab jelema nu menang ridho Allah surga tah kitu bae. Atuh lamun urang salat bae ge Allah teu ridhoan mah teu kana neraka. Nu diteangan teh ridho Allah tah puasa bulan Rajab sapoe Allah ridhoan jasa mun paes surga eta. Poe eta tah poe Senin puasa Rajab pae surga. Terus mudah-mudahan bae lah. Ya cenah doakeun bae ku kiai. Ngadakeun ge ridho nah. Pada gedena ganjaranana sehingga urang misti menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Lamun puasa 2 poe wa man shoma yaumaini jelema puasa 2 poe dina bulan Rajab apa berarti Senin jeung Salasa la yasiful wasifuna min ahli samai wal ardi ma lahu indallah minal karam boga karomah jeung kamulyaan sehingga ahli langit jeung ahli bumi hese nyebutkeun anak mulia-muliana geus teu bisa dicaritakeun we jelema nu puasa bulan Rajab 2 poe malaikat-malaikat geus hese nyipatanana nyaritakeun anak nyebutkeun anak mulia nah sehingga geus teu bisa nyebutkeun ku kumaha bau mun datang ka teu puasa keneh mah tolol eta mah itu geus dicaritakeun dipropagandakeun ku Kanjeng Nabi seperti eta urang masih keneh ngarokok keneh wae poe Salasa tolol eta mah geus tolol we pokona mah geus geus lamun kapanggih ye nya ku bapak-bapak aya Ki Haji nu sok ngaji ka dieu poe Salasa ngarokok sebut haji tolol eta mah berak nyanana nyebutkeun teu puasa deui sia ge tolol deui atuh urang mah perkumpulan tolol bae guys tolol jeung tolol. Ini propagandakeun ku Kanjeng Nabi urang abe ka bisa.
mantap dikitu kan lu Kangjeng Nabi lantaran nyahoeun di tahun 2010 mah jelema tak baroloon mun teu dibejakeun ku situ embung puasa geus dibejakeun ge henteu eta propaganda abes urang kabita tarada tak nyai-nyayan jijah nya tuh pan kitu DP na cuma 300.000 jam murahnya kreditor yang enak urang katarik pan eta lantaran asa kahontal. Iya ge luar biasa ya. Jadi non gitu ngaranna ganjaranana. Tilu. Wa man shoma salasata ayyam, sajelema nu puasa 3 poe ufiya min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirah wal junun wal jizam wal baras wa min fitnatid dajjal. Harajas. Sajelema nu puasa Rajab 3 poe bakalna ilengikeun balai dunia siksa akhirat moal diberi penyakit edan moal diberi penyakit lepra moal diberi penyakit lampang moal diberi kakenaan ku fitnah dajjal berarti botol gede jasa ganjarana aman urang mun puasa 3 poe dina bulan Rajab Senin Salasa Rebo ngenen karasa jero ayah baik Masya Allah tilu opat 5 genep poha jasa ganjaranana katujuh Kangjeng Nabi wa man shoma sab'ata ayyamin sajelema puasa 7 poe Senin Salasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu 7 poe datang ka Minggu ieu kulikot alaihi sab'atu abwabi jahannam lawang jahannam anu 7 dikunci jeung eta mah teu bisa atup kurang hayang diatup tidak bisa misalnya nu puasa bulan Rajab 7 poe keukeul hayang asup ka lawang neraka cek malaikat tidak ada jalan bagimu wah untuk masuk neraka. Jadi saja tahu begini dikunci atau digembok, masya Allah luar biasa. Des menteka bisa keneh baik ku puasa Rajab, masya Allah. Sama ngis pamustungan tuh. Pamustungan. Paman shoma samaniyata ayyamin saja man puasa 8 poe. Futihat lahu samaniyatu abwabil jannah. Pintu surga nu 8 dibuka lebar-lebar. Eta geus dikianna ku widadari haji pandi ka dieu haji ka dieu haji ujang ayo ka dieu ieu cak widadari geus dibukakeun jang anjeun lantaran maneh baheula teu puasa 8 poe kan moh ieu pintu surga geus lewat mana ieu gerbang Citra ieu gerbang PSD ieu gerbang Puri silakan dek nu mana tak urang geus boga kartuna asal asup tah dibikeun geus kartu Rajab asal dibikeun teh ka malaikat Ridwan kartu apa itu ini kartu Rajab ini mah ya masuk geus sehat deui ya Allah ya Rabbi berarti ieu urang puasa 8 poe ternyata meuli kartu jang asup ka surga bebas jadi aya kartu bebas ge di ditu di surga teh aya kartu bebas. Jadi dulu ku ieu meunang asup ka mana bae. Masya Allah, 8 poe doang puasa cuma 8 poe urang asup surga bebas. Masih kena teu hayang kene mah goblok. Ya Allah, ya Rabbi, geus kurang kumaha Kangjeng Nabi eta mere jalan ka surga. Wa man shoma 'asharata ayyamin sajelema nu puasa 10 poe bulan Rajab lam yas'al minallahi syai'an illa a'tahu iyyahu. Lamun puasa 10 poe mun minta moal diengkekeun ge bae langsung ku Allah. Urang puasa 10 poe bulan Rajab ya Allah ya Rabbi majukeun ieu warung abdi asana moal kebel deui ge tah haju menang duit teh kajual warung. Hasil maksud tah itu 10 poe pokoknya barang pertama naon bae nah iya kesempatan emas ya
kesempatan emas besi teka pangide jeung bulan Rajab puasa 10 poe menta ngan menta geus bae urang mau ulah jelas kira dunia lo bage bakal ditinggalkeun hiji menta dihampura dos eta bae kadua menta ilmu nu manfaat diberi ilmu atuh ku Allah teh geus ngeunaheun da lamun urang geus diberi ilmu caang hate ku caang ilmu sebab al ilmu nurun ilmu teh cahaya lir teh beda jeung cahaya nurullah wa nurullah la yuhda liman asa cahaya Allah ilmu moal didikeun ka jelema nu sok nonton TV bae moal didikeun ka jelema nu sok ngridit kiai teh kiai kamari mah keur ngridit cerdak barang ngridit pohoan hukula katara jasa di wetan, di kulon, di kaler aya kiai nu tata dina cerdas barang ngeridit supet hatena eta itu nurullah ilmu Allah cabut wae cak Allah teh goblok sia dititipan ilmu pake ngeridit tolol cak Allah cabut deui ku Gusti Allah cupet hatena coba ge kiai nu sok ngeridit cak aing cupet bae kajian kumaha salat teh ge moal khusuk keureup teli anjing kajian kumaha aja lain ngulah tuh. Saya dicabut cahaya Allah, cabut naonan cek Allah tuh. Saya ilmu tu make ilmu aing. 10 poe moal pati-pati menta kecuali diberi ku Gusti Allah. Tah, nu hayang nyandung kesempatan geus. Asana tak puasa 10 poe, urang ngadoa bae unggal peutingna ka Gusti Allah yang nyandung ka 11 poena. Ujianana ditanya ku pemajikan. Saya ditanya apa pokoknya mah. Aika itu lo menanya naon bae. Ya Allah ya Rabbi nya wa man shoma 15 yauman jelema nu puasa 15 poe ghafarallahu taala yunubahu ma taqaddama wa badalahu bi sayyiatihi hasanat. Man zada Allahu ajr. Puasa 15 poe Allah ngahampurakeun kabeh dosana. Muga tiheula dosa hampura Gusti Allah. Digantian dosa nu kagorengan ku kabagusan. Puasa 15 poe geus urang bersih sakumaha orok bae. Bersih atuh man zada Allah ajr. Jelema nu nambahan puasa 16 poe tambahan deui, 17 tambahan deui, 18 tambahan deui. Ngan lu bagus nama puasa Rajab mah 27 ulah datang ka sabulan besi tasabuh saliru jeung bulan Ramadan jadi 27 poe mundet leuwih lewat ke 31 32 atau terus ka ditu nyambung ke bulan Ramadan masalah sambungkeun jadi Rajab puasa bulan Syawal geus leutik awak itu Rajab coba puasa jadi kurung bulan jadi lebaran teh kurung tapi bukti dah puasa urang mah lain tambah kurung timbang memeh puasa aya 50 bulan Syawal 60 lantaran bonteng suripan terus alabatan naon istiqomah jasa itu terus segala rupa itu udah mau puasa teh kos gitu jangan pindah ada harta tadi berang jadi peti malah tadi 2 kali jadi 3 tilok di aya tuh puasa di aya masalah ya penting orang niat ibadah ka Gusti Allah subhanahu sebab memang orang mau puasa gitu puasa syariat tuh gitu Kanjeng Nabi wa man shoma sabi awal isrin dalam puasa 27 min Rajab di bulan Rajab naima kutiba lahu syamu sittina syahran ditulis ka eta jelema boga ganjaran puasa 60 bulan genep 10 bulan lamun sataun teh aya 12 bulan lari berarti sabar tahun dan 30 bagi 12 berapa 5 tahunan jadi kurang puasa 27 poe bulan Rajab sarua jeung puasa 5 tahun ya Allah ya pohara jasanya
iyalah orang babarengan poe Senin urang ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah malam Seninna terus jeung malam-malam biasana terus urang ramekeun ibadah ka Gusti menta ridona terutama berangna urang puasa geus cek mah aki-aki mah ya aki-aki nomor 50 60 lihat kuari gara sapuan kamar pel sengitan terus amparkeun sajadah geus tasbih siapkeun bebeja ka pamajikan ieu kitu ieu bapak mah ieu sabulan Rajab ulah diganggunya deuk puasa geus pokona mah segala naon deuk ditinggalkeun deuk puasa jadi geus asal ta subuh ieu keluar keluar zohor asup deui keluar asana menang 27 poe berubah kulitnya putih alabatan petok lagi negeri aja nah itu nu bagus mah kok gitu ai geus kolot malah lelempangan jauh nu daek hayang kanu geulis atuh sanu daek omo teu gablek duit mah sanu daek atuh geus mending sadar diri bae babaturan geus ulah jeung parawan ulah jeung rangda ulah jeung manusa mendingan ge ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Geus menang 27 poe puasa ngadoa ka Allah Gusti mun kira-kira ieu abdi geus bersih jasa dosa geus mendingan paehan bae atuh Gusti. Geus teu kuat hirup di dunia kunaon emang hutang pada jasa. Malaikat kok gitu sama orang puasa ge nyilih Gusti. Ya Allah, ya Rabbi itunya. Jadi gede jasa ganjaran puasa dina bulan Rajab. Tekadkeun di jero hate. Yakinkeun ngazam pinuh kayakinan abdi Gusti saat tos terang ganjaran-ganjaran ibadah puasa di bulan Rajab ternyata gede jasa lewat pengajian aslina ti Kangjeng Nabi. Abdi percaya ka Kangjeng Nabi abdi bade puasa sakumaha nu dijelaskeun dina pengajian 27 poe kitu tekadkeun tuh kiai cenah hayang-hayangan kerja berat panawi mah di pabrik manggut teu kudu 27 20 bae tuh abdi mah boro-boro 20 cenah kiai nyupir abdi maka Surabaya ka mana alah 15 poe boro-boro 15 atuh abdi mah Gusti ya atuh ngaranna ge ngawarung ieu ka pasar teh jeung sajaman 7 poe boro-boro 7 Gusti atuh lain teh hayang jeung lain teh nyaongan kondisina di imah aja lamun teh mah henteu digawe atuh pikumaha nawarkeun nih tilu ge boro-boro Gusti lain teh hayang jeung lain teh kuat ngan ieu kumaha situasi lain teh hayang Gusti puasa teh sapoe ge jahe teh jasa nyelangkeun jang sampai gantung abang wah kitu teu bisa sapoe-sapoe acan budak saumur hirup dibere kanikmatan sehat dibere jag-jag, dibere jang dahar nginum. Masya Allah, kuat sampai puasan kamalingan. Kamalingan, guys, asamkeun di jeraten 27. Ai praktek barang murid nama, yang murid puasa barang meuleuh kiai di lembur. Si kiai itu puasa aja. Bang kiai sih bulan Rajab itu puasa, ustad itu puasa. Nah, ulah nuturkeun ustad. Tahu ustad kredit gajian kumaha kau situ mah. Ulah sama ustad tinggal ustad ustad gitu puasa mah aing puasa ulah gitu. Aing mah lain ustad puasa, ustad gitu puasa. Berarti hebatan aing gajian kumaha. Ngan ulah hajungan hina ka ustad tidak puasa. Ulah gitu. Di situ kerjaan. Cek bae urang-urang nyana-nyana. Masya Allah diceritakan Ciki Sauban dan Nahugola Ciki Sauban kuna ma'an Nabi alaihi salatu wassalam kaulah babarengan jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi
dongeng sahabat mababarengan teh jeung Kangjeng, dongeng tabiin mababarengan teh jeung sahabat hararaneukeun, dongeng atba tabiin mababarengan teh jeung tabiin, anu bakal terus babarengan eta teh di dunia tepi ka akhirat. Di zaman Syekh Abdul Qadir mameureun babarengan teh jeung Syekh Abdul Qadir di Imam Syafi'i bala khulafaur rasyidin kitu kan. Kamari ieu di zaman gitu Syekh Maulana Hasanuddin babarengan jeung Syekh Maulana Hasanuddin. Kitu banyak terus eta teh babaturan gitu bakal terus datang ka akhirat. Tah, kuari urang teh babaturan teh jeung camat, jeung lurah, jeung bupati. Oh masalah. Di dunia mah di akhirat tuh bermasalah. Bermasalah kiai we nya babarengan jeung bupati. Teu bagus atuh kiai kos kitu. Kiai mangadoakeun ka bupati, mudah-mudahan bupati gubernur bisa ngalaksanakeun tugasna kalawan sajujur-jujurna jeung saadil-adilna. Doakeun lantaran eta pamimpin urang, haju ulah menta buru tina doa. Leko ngalusan, aku parantos ngadoakeun tuh berarti. Aja naon? Ngajual doa tolol ta kiai. Goblok sama kiai kos kitu. Kita ditolol-tolol ya tetep bae ka ditu deui. Masya Allah, doakeun tengah penting urang, masya Allah ieu nagara mun nu mimpin RT, lurah, camat betapa bahayana. Mun presidenan ti kumahaeun Gusti, alhamdulillah aya nu daraek jadi pemimpin. Abdi ngadoa ka Gusti, mudah-mudahan para pemimpin ieu dibere jujur, lurus, adil seadil-adilna sehingga bisa mimpin bangsa jeung negara kalawan sakumaha mistina. Geus doa tengah penting ka Gusti Allah. Ieu mah tilok tah kajen kumaha ge nu sok dibere duit mah. Tilok kancak aing tilok. Aya ge ngadoa, wow. Lamun di hadiran. Geus teu kudu make bahasa Arab, ngadoana ge bahasa urang bae, beuti teu kahartieun kan ku bupati ku gubernur. Mudah-mudahan, amin. Mudah-mudahan, amin. Provinsi urang, amin. Mantap teh beres bae. Ipis amat. Jual doa. Nyawa aing ka kiaina teh. Mana ieu dongeng. Jadi lain urang ekstrim ka pemerintah, lain urang mah teu boga ijazah sapira kata di dage masan. Dina bogana ge ijazah, datang ka SMA baheula lah dipaksakeun nyogok saeutik bae. Geus teu bener, teu kudu babarengan jeung nyana jeung nyana dewe. Ngan lain haju urang ekstrim tetep doakeun. Tuh Allah Maha Uning. Mantar kakula mah pejabat balager bae. Ngan teu rek mara duit. Balager sebab gulana sok kadoakeun nyambung. Saya sudah pejabat anu teu bager kakula aja bager kan. Bener sebab kula ngadoa nyambung yang doa-doana. Ngan lamun diundang ka ditu embung beusi dibere duit. Sakitu dong pastorna anu mantap embung diundang ka pendopo beusi dibere duit. Tah duit eta teh ngahalangan ngeunahkeunana salat. Sakitu doang kula pernah dibere aju salat teu husu. Emang kata diri teh husu ieu. Kisah oban babarengan jeung Kangjeng Nabi. Cak kita oban pamararna di makbaratin. Lewat ka kuburan. Fawaqafa alaihi salatu wassalam. Kangjeng Nabi cicing bepas kuburan teh. Lain sacicing-cicingna fabaka bukaan syadidan. Nangis Kangjeng Nabi cirambai. Masya Allah. Geus beres nangis Kangjeng Nabi sumada Allah ngadoa Kangjeng Nabi ka Gusti Allah di luhur kuburan. Beres faqultu lahu. Cekuring ka Kangjeng Rasul, "Ya Rasulullah, lima bakaita ya Rasulullah?" Kunaon nangis Kangjeng Rasul? Abdi mah teu hayang ceurik teu naon. Kok Gusti mah ceurik? Faqala saur Kangjeng ya soban ulai yu'azzabuna fi kuburihim. Ya ahli-ahli kubur nu kaliwatan ku urang ieu teh keur disiksa.
apalin kanjeng Nabi boro-boro sagede saagung kanjeng Nabi waliullah ge anu dibukakeun hijab mah dikasapkeun ku Gusti Allah apa komo atuh ieu mah junjunan cek kanjeng Nabi ya sauban haula yu'azzabuna fi kuburihim ta ieu kabeh nu aya di dieu keur disiksa deuk kumaha teu ceurikna Numansa kuring terus wada'u tulahum ngadoakeun ka Gusti Allah jang ieu ahli kubur supaya diringankeun. Akhirna faqaballahu anhum al-azab. Alhamdulillah ku doa kuring diringankeun siksana. Kan manta kuring terus eureun ceurikna lantaran alhamdulillah doa dijabah ku Allah reda siksaan. Suma qala alaihi salatu wassalam saur kanjeng ya Sauban ya law sama haula'i yawman min Rajab wa man namu minhu lailatan ma uzibu fi qulubihim fi kuburihim lamun bae ieu jelema nu aya di kuburan-kuburan ieu puasa di bulan Rajab sapoe bae wa man namu minhu lailatan teu sare sapeuting bae di jero bulan Rajab nu mana bae tamata teu sare ibadah ka Allah ma uzibu fi kuburihim moal disariksa ieu jelema petakan pohara Rajab setakan jeung mun puasa sapoe bae bulan Rajab peutingna sapoe bae teu sare ieu moal datang ka disita popoharaan kieu ya Allah fakultu cek sim kuring ya Rasulullah asaumu yaumin wa qiyamu lailatin minhu yaumul azabal qabri ai kitu puasa sapoe jeung teu sare sapeuting eta bisa ngahalangan siksa kubur saur kanjeng ya Sauban wallazi ba'atsani bil haqqi nabiyyan demi zat nugeus ka kaula jadi nabi ma min muslimin wa muslimatin yasumu yawman wa yaqumu lailatan min Rajab yuridu bihi wajhallah illa kataballahu lahu ibadatan sanati shoma naharha wa qama layaliha sahabai jelema muslim lalaki atawa awewe puasa sapoe beuting teu sare sapoe atau qiyamul lail sare sakedeuk terus salat teh sapeuting datang ka subuh di bulan Rajab yuridu bihi wajhallah ngaharepkeun hayang ridho Allah teu pati-pati kos kitu kecuali Allah nuliskeun ka eta jelema nu boga amal seperti eta dituliskeun ibadah sarake sarua jeung ibadah sataun soma naharoha wa goma layaliha nu sataun eta teh beurangna pake puasa peutingna pake tahajud bae tak puasa sapoe doang bulan Rajab peutingna sapeuting doang pake ibadah ka Gusti Allah eta sarua jeung sataun beurangna puasa peutingna tahajud bae. Geus bae macam urang geus malaman pertama bae lah. Malaman pertama poe Senin tah peutingna udah sare ibadah ka Gusti Allah, beurangna puasa ka dituna geus teu kudu puasa teu kudu tahajud. Sebab geus wajib satauneun. Bejakeun ka Gusti tah abdi geus tah beurang sapoe tadi puasa, peuting tadi teu sare geus abdi mah ka ditu mah puasa-puasa sudah. Ieu sataun ieu tah cukup ku sapoe. Cek malaikat tolong teh budak. Ya keur garitakeun gedena ganjaran. Jadi komo lamun dua peuting, komo mun tilu peuting, cacakan sapoe ge sakitu. Nah ieu lah urang percayakeun, yakinkeun ka ucapan Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang babarengan mudah-mudahan diberi kekuatan ku Gusti Allah, diberi katentreman ku Gusti Allah, diberi kajembaran hati ku Gusti Allah sehingga orang bisa ngalaksanakan ibadah ka Gusti Allah terutama duku orang bakal dihadapi bulan Rajab puasa dina jero bulan Rajab. Allahumma ya qadiyal hajat